Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulujeng ditepang daun kende sareng simkuring Mang Dedi Mulia Dinata kiwari baris medarkeun hiji carita dina judul Wirosada Jadi Jawara. Pilih ku galih anu saena singkahan kumanah anu awona anggopi enteun ugoning ulang lumampah di alam dunia. Wilujeng ngabandungan tug dugikeun ka rengsena. Sugeng para wargi sumangga urang sami-sami bandungan di lajenganana carita Jawara ti Guhamang karangan Kreksa. Nu ayeuna bari di Bandungan bagian anu ka-64. Sakumaha naskah ieu carita nu kantos dipaju dina bagian anu ka-63 ku alatan waktu. Padaran Mang Dedi kebegatuan yang langsung darikeun kaayaan alam tibeurang. Khususna Wirosada anu dibarangkeun kawahangan kusi Gagak Bodas kalayan guruna. Kumaha atuh nasibna Wirosada saturusna langkung pausna mah mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana kadeh hilap jandela poho kana panto lali kana kunci. Wilujeng ni wahangan anu ngaguridag siah ngaguruh estuning mata kapaur awor jeung sora angin anu nebak dang daunan. Dina kaayaan kitu Wirosada kabawa palid ku eta cai kahilir geus teu bisa walakaya. Sabab naon? Sabab leungeun jeung suku dibincang atawa ditarian. Sakapeung Wirosada teh sok lap ngalalap kasadot ku tanikna eta cai wahangan. Sakapeung pul atuh ngunjul kaampulkeun ka luhur. Terus geot sarta lap ngalap deui kuning mata kalanyapan kana hate. Tapi Wirosada sadar keneh manehna bisa ngarasakeun kana naon-naon anu kajadian. Malahan mas sabraha kali ngarenghap tapi anu asup ukur cai Wirosada gancang ngawatek aji banyu rasa. Sangkan bisa ngarenghap dina jero cai, tapi dina kanyataanana lain bisa ngarenghap dina cai atawa di jero cai ngan ieu mah bisa nahan napas anu lila, keteg jantung ditahan sarta teu matak bahaya. Wirosada terus atuh ngaleng-leong ka bawah palid kahilir bari jeung mikir-mikir carana ngabebaskeun diri. Da cai tarik keneh sadengkeun atuh leungeun ditalian atuh teu bisa ngojai atawa arwah rawel. Sajabana ti kitu rada hariwang deui bisi sirahna ngabentur kana batu. Akhirna Wirosada nu kabawa palid atuh harita tepi ka hiji leuwih. Eta leuwih wangunana teh buleud sarta cai anu kakara datang tina curug muter ngurilingan sisi. Di tengah ngaburia jeung ngabudah galeong atuh awak Wirosada kapalidkeun ka sisi. Keduk sukuna kana popongkol atuh teu terus palid sabab tali nu ngalian leungeun Wirosada ngait kana rangrang. Alhamdulillah aing salamat. Aya nu mantah silakan. Tapi kumaha abang geus kieu minta tulung ka saha pikeun mudaran kali. Wirosada harita
Cek brekres bersin sabab cai asupna irung terus cengkata launan. Sirahna ayeuna magis teka keum ku cai. Atuh bisa narik napas kalawan laluasa. Disirikna sabaraha kali narik hawa anu seger ceng dalam naker. Ari panon mah ranjingeus rara teret kasabudur ning eta tempat. Tetela leuwih teh jero pisan gawirna. Kaluhur gawir batu pinuh. Kaluhurna gawir batu pinuh kudang daunan anu ngaguyun. Ari-ari pajejeut munikeun kapab paliwut. Sabot kerik itu kejebur, aya nugu kejeburan tinggi jiring Wirosada. Barang direret tetela kuyup muli badag segede bato. Cacapitna geus gede akaranan, lamun sing nyapit kana curug, jika na bae matak buntung, malahan mah Wirosada oge berikeun kang ngagembeng. Sok ieu nyapit kana ramu suku anu teu bisa walakaya meureunna. Aya we pikirakeun. Nah, ieu kuyup naon menikeun ka gede-gede teuing duh. Kuyup cik hingkarunya kakuring anu tunggara ulah rek ngaganggu kana kanu keur susah. Kaditu we kanu jauh hayang nyatu manya ulah nyapit awak aing. Jeung Wirosada meuning ngalangis jika ngomong jeung jelema we. Lantaran ngarasa paur bisi sakadang kuyup nyapit kana ramu. Aneh, eta kuyup teh ngadadak centang. Jika nu hayang sidik ka Wirosada, ari mata utek-utekan sarta cacapitna ranggah. Tapi henteu ari ngaganggu mah. Ukur kitu we cicing salilana. Ku Wirosada dipelong we berjingah hod-hod kawantu tiris. Sarta dina hatena boga pikiran sejen. Beuki wani jeung gede harapan. Sabab keuyeut teh jiga nu ngarti kana omongan manusia. Kayap namana kelaka cicing. Mun arek nulungan geraprak, mun rek indit gerajung jig indit. Jung lumaku kuring mah paur nanyo cacapit maneh. Bisi maneh nyapit ramu suku kuring atawa nyapit bulu bitis. Cek Wirosada ngomong deui ai panon nutup kana eta kuyup. Talawan teu disangka-sangka. Talawan teu disangka-sangka Wirosada sakadang kuyup juga nu ngarti kana omongan jalma. Eta kuyup ngarayap talaunan kagigir. Seleuneu ngadeuketan kana leungeun anu ditalian sarta kakeum keneh ku cai dan bisa muncul tina cai teh ngan semek beuheung. Wirosada ngahuleng we leungeun teu obah tetep we jiga tadi ari sakadang keuyeuk beuki deukeut barang geus tepi kep cacapitna anu badag kahulu teh jeung seukeut nyapitan tali anu ngabakutet awak Wirosada. Sabada diuget-uget sakedeung ku sakadang keuyeuk. Ana brep tali teh pargat. Atuh Wirosada muni colohok bangun teu percaya kana naon-naon anu kajadian. Akhirna leungeun Wirosada bebas, bisa bagera kalawan leluasa. Wirosada neuteuk kana beungeut keuyeuk. Nu harita ngarayap kana pingpingna. Terus mapai ka handap sarta muru kana pigelan suku. Gep cacapit nu badag kana tali. Berat pararegat sapada harita. Sanggeus Wirosada bebas. Eta keuyeuk terus ngojay ke tengah leuwih. Di tengah-tengah atuh beuki handap we sakadang keuyeuk teh.
Tungtuna las lecet katempo ngalawap ka jero cai leuwih. Atuh Wirosada ngerasa handeueul. Namun sababna handeueul? Sabab tadina mah hayang ngomong heula jeung sakadang krieup. Hayang nganuhunkeun ka Geus haat nulungan ka manehna. Alhamdulillah. Ku parantaraan hiji krieup Allah nulungan ka abdi nuhun Gusti. Sadaya puji kagungan anjeun. Wirosada teu bisa loba ngomong kajaba tinggal nuhunkeun kana Maha Kawasa. Lila Wirosada ngahuhuleng mikiran ngalampahan sakadang krieup dieu anu ngarti kana omongan manehna. Wirosada teh nyahuun yen eta sakadang krieup teh ngarti kana basa nu ngucapkeun ku manehna. Pangaruh naon? Pangaruh ilmu banu rasa nu geus sampurna. Sakabeh sato-sato nu hirup dina cai baris ngarti kana omongan Wirosada. Kitu deui anu jadi sababna. Lumata sakeuyeuk sang kadang krieup oge kitu jadina dikersakeun ku Allah. Susul paling sakadang krieup piraku teu nganuhunkeun pisan dan juga ngarti kana bahasa manusani. Wae arek ka tengah leuwih adek nyanyi sakadang krieup. Awahing rasa bungah jeung rugina hate. Wirosada jeluncat ka tengah leuwih hayang tepung di jeung sakadang krieup anu bieu nulungan jerikna. Tapi eda teu sadar kana balai, teu mikir kana tarikna cai anu nyewet muru ka hilir. Atuh dia mangsa tepi ka tengah. Maksud teh ka tengah leuwih langsung awakna ngaleong ka hilir ka bawa ku cai. Sawatara waktu Wirosada geus jauh tina leuwih tadi terus nguruwuh ka bawah palin. Wirosada teh gugup warehna usaha sakuat tanaga keur nyingkahan balai nu leuwih gede. Mun dihareup aya batu gancang ngojae sabisa-bisa sangkan teu nubruk batu anu ngabeugigan segede munding. Nya nu akhirna Wirosada tepi ke tempat nu caina leuleuh jeung teu tarik teuing. Kecempuk Wirosada bisa ngojae ka sisi. Terus unggah ke darat gek diuk dina batu ngadon noyan maksudna mah barjing ngagibig kawantu tiri sakitu lilana. Alhamdulillah aing masih bisa akhirna aing salamah bisa handap ka darat. Tetera si Panjuruyung jeung si Gagak pedas jahat talangas bea karep kaya ras-rasana. Tapi aing bisa kena usaha pikeun nyangan ilmu nu leuwih luhur bisa ngungkulan si Panjuruyung. Pikeun sawatara waktu aing mawa kadatang di ka Gunung Sambung. Sangkan dianggap geus daya dikieuna aing. Mun Panjuruyung jeung muridna geus pohoeun ka aing, di dinya aing ngayakeun balitungan jeung tindakan. Kudu ka mana atuh aing ayeuna? Wirosada ngacuwih ngomong sorangan bari panon culang ciling. Ret ka langit mata poe geus dengdek ngulon. Panasna muni ngoreret atuh tonggong Wirosada mending ngebul. Eta we pakaian anu tadi basuh jiga nu bari jil saab atawa haseup ipis. Eta baju beuki lila beuki tuhur tuus we. Nya sanggeus ngarasa jag-jag deui. Wirosada limpang kalawan tenang. Paruman biar marah mai sabab salah hiji tugas nagis aya jalan bikin ngarengsekeun masalah. Ngan kali ngadatangan dewe ka tempatna. Ayeuna Wirosada boga niat rek ka Kalang Sawung, deuk nempungan lanceukna anu jujuluk murkana. Barjing sakalian maluruh wardi anu keur ngidar neangan manehna jeung neangan Aki Puralaga.
Subri para wargi urang jojo ringkesna ieu carita oge ringkesna lalampahan Wirosada nulut mulu ka Kalang Sawung. Gancangna saminggu geus kaliwat we. Wirosada masih keneh ngider di daerah eta. Kekeh hayang menang lacak ngeunaan wardi, tapi tetep teu aya hasilna. Dapugu teh jalma bisa dipenta kateranganana. Nya akhirna tepi ka hiji tempat. Hiji leuweung ipis anu loba uncalan jeung loba manuk-manukna. Geus aneh deui we ieu tempat ieu. Aing asa kakaraning cak ka tempat ieu nah leuweung naon ngaranna? Cek Wirosada bari jeung lempangan di Nurata. Ari panon rutret terus tangga reat ka kenca reat ka katuhu. Nah barang keur kitu. Kadenge sorak manuk nanahaun muka cidak ramenan. Lobana ge 300-an. Dia meninggal kuruh kadengena ku Wirosada teh. Ragbina eureun heula. Terus atuh panon melong ka tempat datangna sora. Alah, barang breh teh loba manuk hidung. Anu tingkalayang kaluhur jeung kahanap. Pabuis bari jeung reang di sarada kakakokok mentakeueun. Aya nu himbar kukurengan, aya nu mumbul kaluhur jeung kahanap, aya oge anu eunteut dina dahan-dahan kai anu garing. Beri jeung rame patembalan jeung baturna di sarada jiga nu patarik-tarik. Haridung jeung gede di mending ngagulu kitu aing mah kakara nempo manuk nu kitu lobana ih ngayan yang kakakokok kitu soranna teh penasaran aing. Terus ada gidak mengkoal ke belah kenca terus campurkeun ka tempat manuk-manuk anu haridung hayang nyaho meureunnan anu naon-naon anu kejadian. Wirosada limpalna alon jeung waspada tur iatna bisi aya nanaon nu matak balai. Akhirna tepi ka ieu tempat tetela. Tadi lebih penasaran yang ngariung naon eta manuk hidung gede teh. Tuh. Di tengah juga aya anu diriung-riung. Da manuk nu ngagulung kitu nah naon eta teh keun sia disampeurkeun ku ieu. Cek Wirosada teh sieun-sieun ku manuk nu sakitu lobana. Sabab aneh pisan hate Wirosada penasaran ka bina-bina. Hayang nyaho anu diriung ku eta manuk. Beginilah beki deukeut sorak manuk atau asa beki tarik kadengena ting cilengeng kana cili dapugu manuk teh kacidak pisan lobana sarta kabeh keur di sarada. Barang geus tepi di tengah-tengah riungan manuk Wirosada celhok bengong panon molotot teu ngicit-ngicit lantaran nempok layon jalma anu keur diparacokan ku ratusan manuk meninggal gulung bari parabut. Ngan aya nu mata heran dina eta layon aya nu gugulapan katuju umata poe. Sinuhurung bakat ku heran nya ieu pisan nu narik kana hate Wirosada. Naon eta bubur nyayan nah mutiara atawa ngan sakadar kalangkangkeun rek disampeurkeun ku aing. Padurit aing ngajami krapuk ratusan manuk oge da aing penasaran. Sanggeus mikir kelebah dinya Wirosada limpang rada gancang buru kana layon jalma. Atuh ratusan manuk teh hiber kabeh kagebah ku datangna Wirosada. Keluar di sarada bukti tarik kakakokok mentakdir ngadegena. Mulai asah katorekan cili. Parandene itu Wirosada teh maririk kana eta manuk. Perhatianana musir kana barang herang anu aya dina layon. Barang manuk-manuk teh sali berkaluhur marumbul. Kaayaan jadi iuh
cahaya mata poe katutup ku ratusan manuk. Atuh anu gugur lapan teh leungit. Ngan bae jadi sidik dina layon aya nu nancem saperti keris. Sakedapan mah Wirosada ngahuleng mikiran eta kajadian. Asa teu percaya kana tetenjuanana, malahan mah asa dina alam pangimpian. Parandene kitu gancang tanggah kalai. Breh nempo mata poe masih keneh moncorong, langit lenglang kaya tening aling-aling. Raas Wirosada harita inget boa-boa. Jeung dicampur rasa kaget deui lantaran manuk gagak nu sakitu lobana teh ayeuna mah ngadadak leungit. Teu aya hiji-hiji acan teh kamarana. Heran. Non hartina ieu teh nya. Manuk ngadadak leungit sarta langit kacida benerasna. Jiga-jiga nu ngahajar ngababaraha teh ayeuna nu keur susah. Jeung deui mayit sahari eta. Jajantung Wirosada ratu jiga nu tutunggulan. Lingina radang nagter ngadeg-deg sedengkeun panon buralang kana layun anu geus raca tapak pamatup manuk anu sakitu lobaana. Sarta dina dada nancem hiji keris. Bila pisan Wirosada ngahuleungna. Manehna can bisa nangtukeun naha naon anu kudu dipilampah. Tapi rek kinit oge jigan hese suku kerasa berat. Asa aya anu muntanan. Ari hate mah tetep ajul-ajulan penasaran. Kekeh hayangnya nyatana kana kajadian nu saenyana. Jeung deui aya hiji deui nu wis narik kana hate. Nyaeta keris nu nancem dina dada eta layon. Nya nu akhirna Wirosada La haula wala quwata illa billah. Aya artina lamun pikiran bae mah. Aing kudu nyokot hiji putusan, aing teu boga pakaran. Di dieu manggih keris nu nancep dina dada mayit. Jigana masalah teuing lamun eta keris dicokot ku aing, pikeun mangpaatkeun ngarah aya gunana. Bismillahirrahmanirrahim. Cek Wirosada berjeng terus ngadeuketan eta mayit. Sang Bisteki Wirosada dongkot terus tepak deku ke kakang keris di gagang keris dicekal. Asa aya tanaga aneh anu sumarambah kana sakujroning awakna. Leungeun Wirosada harita keneh ngajutar kesanti sabari jalan. Cetut set keris dicabut. Eta mayit kadadak leungit ilang lebih tanpa karana. Nu aya teh ngan saukur gundukan tulang teleng anu geus garing. Kawasna mah disila pisan eta mayit teh. Atuh puguh Wirosada mencalangat mah katu heran. Teu percaya deui bae kana kajadian nu lumangsung hareupeunana. Tapi aneh deui. Kerisna mah tetep we aya dina leungeun katuhu eta jalma dicakal kelawan pageuh. Aneh. Nah, buat kieu kajadianana kamana ari mayit keris saha ari ieu mah nah mimpi atawa kumaha aing angin beuki ngagelebug harita teh munikeun kasilah tarik pisan sorana munggah ngaguruh etu di mata ketir kalakai rabeng haliberan katebak angin kaayaan ngadadak jadi mata keung. Parandene kitu Wirosada tetep deku yang haripan tumpukan tulang taleng berjengnya nyekel keris luk tujuh. Nah sabot kerik itu anangong teh aya suara tanpa tinggali jirim. Wirosada Iya mimpi iya ayah di alam nyata eta keris memang pantas lamun seug dicakal usia anu geus masagi perawatan piara sing hade-hade
gunakeun kana jalan nu matak jadi mangpaat ka sarerea. Ngan aki rek amanan sarta aya pamenta kahijab lah. Gebuk Wirosada ngarenjang satekar kebok lantaran ngaran manehna aya nu nyebut sarta nu nyebutna ngaku aki. Kawas ngomong ka incuna we Wirosada rateret ngencang ngatuhu kesebudur ning eta tempat. Malahan matang wilas sagarupa tapi teu aya sasaha iwati manehna we sosoranganan. Saha anjeun teh? Nah bet nyaho kana ngaran kuring. Wirosada akinya ho kahijab sabab aki teh geusila nutur-nuturkeun hijab nu geusila ngalalana ngijar neangan aki puralaga jeung musuh-musuh hijab. Syukur hijab datang ka dieu. Memang itu harapan aki pragunakeun eta keris. Sabab gede gunana pikeun hijab. Musuh hijab anu panggagahna bisa rubuh ku eta keris. Ngan aki aya pamenta. Sakali deui aki aya pamenta. Tulang careng raga bajag aki nu aya hareupeun hijab kuburkeun sing api pikeun dijieun ciri saterusna aki puralaga teu kudu dijangan deui jalo. Hati Wirosada jadi ngadeg-deg jeung ngageter. Ras inget karena waktu cukup mangsanya kapan cagi cerita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua mangga dibales naraskeun cerita bagian angka 65. Atur nuhun kumaha rupi perhatosanna ujing kantun kasalean. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.